Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha maka saya itu bidayah disalikin eta laesa teu aya maha sartana itu bidayah non tamakunun tumetep. Karena bidayah dina salikin teh teu aya tamakun. Beda jeung anu ayeuna bidayah tina di majdubin. Ari majdubin mah bidayahna teh mimitina teh fana. Nyaksina kana dat Allah kullu sain halikun ila wajha. Ari bidayah dina salikin maka fana akwan nu katingalina. Sanajan aya iman ge laesa maha tamakunun. Teu aya tamakun dina imanna bidayah dina salikin mah. Walida karana dan karena kitu ya suruh hasil. Lahum ka itu salikin naon al-ghaibatu gaib. Tah hasil salikin mah gaib ka Allahna teh. Dan nu katempona teh akwan. Ari Allah nama teu kasaksi sababnya hona di Allah teh kuladang dalil sifat rahman Allah ngajelekeun wujud makhluk nu diwujudkeun teh ieu teh aya asalna eueuh boga tekad anu asal eueuh mah jadi aya barang jeunan. Di mana barang jeunan eta teh aya nu nyieun teh ilah teh ngaran ilah teh ahadiyatu jam'i jami haqaiqi wujudiyah sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh katujuh dia. Tah kakara aya iman yu'minu bil ghaibi iman kana gaib Allah. Ari di majdubin mah lantaran bleng ka Allah heula majdub eueuh makhluk. Watas duru jeung kaluar minhum titu salikin ti salikin teh naon af'alun pirang-pirang pagawean layadun teu nyaho ye salikin makana hiya mahya makana perkara hiya naon ari itu af'al naon eta pagawean teh baya turku jeung ningalkeun isalikin teh al faraidho kana pirang-pirang fardu jeung ningalkeun kana kaparduan aya disalikin nu suluk ningalkeun kana kaparduan wayaglibuna jeung ngalindih salikin wataglibuna jeung ngalindih salikin teh af'ala kana pirang-pirang pagawean munkarotan dipika sengit jeung ngalindih kana pagawean nu pika ngewa. Pisar icek sara lantaran aya teu tamakun dina kasulukanana ulah yuaqobuna jeung teu disiksa itu salikin ala dalika kana eta tutur kana eta kana kitu ligoradi tagtiati ukulihim karana katutup yang pernah akalna balik deh bisa salah ngarujukeun ini lantaran tengah-tengah caritaan hak teh
eta bidayah teh laesa ma'aha tamakunun. Bidayah dina majdubin laesa ma'aha tamakunun, teu aya tamakun dina majdubin teh. Sanajan ningali aya ka makhluk ka dieu teu dina sifat nepi kana dat. Geus nepi kana dat nyaho dat Allah ta apal hiji tahapan-tahapanana perjalanan anu diambah ku salikin. Ari ayeuna sikeun enak ka Allah ditinggalikeun enak ka makhluk, ningali ka makhluk majdubin mah nyaksi ka makhluk. Bidayahna majdubin mah ka Allah hungkul lae sama ningali ayeuna ka akuan teh. Palida kana kitu ya suruh hasil aib watas dulu jeung kaluar minhum itu majdubin naon majdubin teh nu majdub mah ku kenana ge teu ingat keur boga gawe teh layak diruna anu teu kaduga teu bisa majdubin kana naon hiar itu apa ieu teh pagawean naon jan digawe ge teu apal gawe waya trukuna ningalkeun majdubin al faroido kana kaduan lohor teu salat asar teu salat puasa lantaran keur majdub syariat mah kumaha ayana akal mukalaf akal mukalapan mah surga bejana di surga salat zakat puasa mau ngahaji rame-rame cari di dunia henteu di ditu mah naon sababna rohani itu dahar tisuk nepi ka burit ti burit nepi ka isuk teu eureun barang dahar tebung ke beteungna teh teu kamerekaan teu eureun dahar ge beda jeung keur di dunia. Ai di dunia mah teu di dunia nu di daharna ge jeung bangkang-bangkangna asup ka jero patuangan tak tilu piring teh tah eungap di dunia mah. Di surga mah tisuk nepi ka burit barang dahar teu aya eungap atuh da nur nu ngadaharna nur nu di daharna nur. Urang oge nu ngadahar nur mah tara seubeheun bawa kitu udud eta udud aya nu teu warageun udud ya udud we hayu teh seubeun udud atuh da haseup nu seseupna oge teh. Wayap aluna jeung migawe majdubin teh apalan tapi yang pernah pagawean mun karotan dipisengit pisarina sara majdubin tah nuker eueuh akal mukalafna disaksikeun ku Allah ka Allah digawekeun ku maceuk Allah apalan mun karotan digawena kana pagawean dipika sengit ti beurang ge bulan puasa dahar we ceuk sara ulah tapi keur jalma nu majdub barang dahar ti beurang layu akobulna teu disiksa majdubin mah teu disiksa barang dahar ti beurang atuh untung poharnya untung puasana da teu wajib teu disiksa teu puasana oge dahar ti beurang hayang teuing urang cenah hayang saperti kitu bisa dahar ti beurang bulan puasa layak majdub kuduna teh majdub teh beh dina mah dina ayeuna syariatna majnun edan nu edan teu kaparentah salat teu kaparentah itu mah majdub mah dileungitkeun akal mukalafna jadi teu kaparentah salat zakat puasa mau ngaji ge
ala dalika kana eta majdubin karena supaya karena aya dina majdub naon sababna litagtiati mukulihim karena katutup yang pernah akal majdubin karena majdubun mah katutup akalna jadi akalan majdubin nah akalan mana akal nu dipake akal pake ngakeul akal goriji ngedempleng we teh alati akal alihana tepan kana itu lati midaru taklifi ari midarna parentahan anu tepan kana eta akal teh aya parentahan nu di parentah mah eta aya akal mukalaf ieu mah dieuweuhkeun ku Allah akal mukalafna majubin mah jadi teu salat ge teu puasa da eueuh akal mukalafan teu digorengkeun alus we teh bil anwari katutup karang pirang-pirang nur katutup pun nur nyaksina ka Allah di majdubin mah aya zaman nu majub teh ku Allah diblengkeun aya nyaksi ka Allah hungkul katutup ku anwaru adomati robbaniyah ta didinya teu salat teu puasa teu naon-naon oge itu malah migawe kana pagaweana munkarot ngobrolna oge beda jeung nu ku Allah taala ayeuna di amahkeun tina rupa tina sorat tina rasa tukang tani ka sawah ningali montok pare tah tina pare montok ngaji tukang nyadap ngadahar kana gula amis ngaji menang ilmu teh ilmu montok pare teh pare mah da bisa nyeun montok monok teu bisa nyeun pare Allah ngadamel pare jeung Allah ngamontokkeun kana pare timbul asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokkeun kana pare ya murid hedat nu boga karep mata ka pare dimontokeun ya qadir jeung ya murid ari urang mah tulisan tina buku we aya ya qadir ya murid teh lain batur mah ka sawah manggih asma ya qadir tuh ka pasar manggih asma ya murid lantaran nempo rambutan beureum wabidayatus salikin ari mimitina jalma nu suluk eta laesa teu aya mah satu itu bidayah naon suhudun nyaksi ari mimitina jalma nu suluk mah teu aya musahada sarta alukna anu suluk mah ningali ka asar afal asar afal tapak gawe Allah montok dina pare tapak gawe Allah amis dina gula tah nempona eta laesa maaha suhudun musahada nu mimitina suluk mah dan nempona kana asara afal dala biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi tibareton pikayeuna ge dituduhkeun ku Allah taala ku ayana asara afal teh kana ayana asma kuayana aya mentok pare teh kana asma ya qadir jeung ya murid gula amis teh ya qadir ya murid itu dituduhkeun ku asar afal wa wujudi asmaihi ala wujudi sifatihi dituduhkeun ku ayana asma teh kana sifat mun ya qadir ya murid talajum jeung kudrat jeung iradat ari kudrat jeung iradat sifat dala wujudi sifati ala wujudatihi dituduhkeun ku ana sifat kudrat jeung iradat teh kana dat Allah nu ngabogaan kudrat jeung iradat salikin mah ti handap heula tungtungna ku disaksikeun kana dat Allah jadi majdub eta matak ari salikin mah mimitina ningali asar afal panungtungna majdub ari majdubin mah maju heula ka Allah wungkul ka makompana tungtungna ditinggalikeun ka dieu ka makhluk tah jadi nihayahna teh nempo makhluk likamali date kana sampurna dat karena sampurna dat Allah walal asma jeung teu ningali kana pernah teu ningali kana asma oge
wasipati jeung kana pirang sifat teu nempuh kana sifat ge bi khilafi nihayatil majdubina beda jeung panungtungan nu majdub kabeh ari nu majdub panungtunganana kapan ningali kana asar afal doma sapi munding tah tungtungna nu majdub mah ai nu suluk mah ka Allah panungtunganana nu matak teu ningali ka makhluk da nyaksina ka Allah bedana teh kitu majdubin jeung salikin teh kitu majdubin mah Allah heula pana heula ke tungtungan ningali ka makhluk ari salikin mah makhluk heula nu katingali tungtungan bi ka makom pana lam yatasil nya kadinya palham painahum mangkasanyana itu maju salikin eta lam yasul teu hasil lahum kasalikin tidinya bidayatun nihayatul majdubin beda jeung nihayah majdubin painahum satu majdubin kan deukeut sanyana nu majdub ma eta lam yasul teu hasil lahum ka itu majdubin naon halatu sahwi tingkah sohwi ari sohwi teh sampurna akalna inget deui ka diketa ari majdubin nu can hasil kana sohwi can apal di parentahan ila badal musahadati angin dina sanggeusna musahadah dalikan tutur asal ikut zaman sultan nusuruk mah kitu ainu suluk mah ningali ayeuna ka makhluk heula can nyaksi kaloh nu suluk can tepi kaloh teu sah diguruan atawa nu majdub can nepi kana sohwi balik dia deui ka dieu ka makhluk tah teu sah diguruan jadi nu majdub teu sah diguruan lamun can ayeuna sohwi nu suluk teu sah diguruan lamun can tepi kana anjeunana mahwi balik deui ka dieu tah ka makhluk sah diguruan jadi salikin teh sah diguruan lamun geus balik deui ka dieu ka makhluk jadi geus ngambah perjalanan tepi ka Allah jeung perjalanan ayeuna nuker ayeuna rek hayang nepi ka Allah lantaran bisa nuduhkeun nu kakara hayang nepo ka makhluk ningali asar afal tuluy ningali afal tuluy ningali sifat tuluy ningali dat wa tarokihim wallahu alam bisawab. Dina naon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul bidah ari pirang-pirang asalna pabid'ahan fil islami dina Islam sab'atun eta aya 7. Abuya Jakaria Ansori sasauran nyaritakeun ilmu nu kapanggih ku anjeunana. Ceuk Abuya Jakaria Ansori usulul bidah fil Islam sab'atun.
mun dicaritakeun ayeuna ku urang ieu teh ceuk Abu Yazid Al-Ansari tulis sunakeun nuturkeun urang teh kana sunana eta caritaan jadi santrina Abu Yazid Al-Ansari kuring hayang jadi santri Abu Yazid Al-Ansari ngan ngajina tara moal apal usulul bidah da teu ngaji nu hayang jadi santri Abu Yazid Al-Ansari mah ngeureuyeuh ngaji ima ayeuna ngajina mawa kitab maca tulisanana ima ngupingkeun ayeuna teu tinggalin dina pengartianana ngan ceuk Abu Yazid Al-Ansari usulul bidah fil Islam sab'atun asal-asalna pabid'ahan teh ngaran bid'ah teh nu teu ti rasulna eta bid'ah malah sholawat ge cenah eueuh ti dituna bid'ah tah marhaba ge eueuh ti dituna ye bid'ah ge aya bid'ah nu narik eling ayeuna ka Allah aya bid'ah nu pohoina ka Allah matak bid'ah teh nu hasanah aya nu madmumah bid'ah teh ari asal waktu Kangjeng Rasul pupus mah ngan ukur dua hiji Islam nu hakiki kadua munafik jalma munafik tah dina nu munafik loba nu mawa hayang jadi pimpinan dina kamunafikan mah tah kadieu kadinyeun akal tarekal nu ku batur bisa diturut nepi ka pabid'ahan teh nyimpang ti Kangjeng Rasul dina Islam teh ta atuh eta Islam keneh nu tuju teh Islam keneh ngan lain ayeuna nuturkeun Kangjeng Rasul seperti Mu'tazilah teh tan tijalikeun itu teh anu boga tekad bahwa ayeuna ada teh teu napakan anu boga tekad damel Allah teh teh dina adat jadi eueuh damel Allah dina adat teh bisa napakan sakumaha anu di pigawe ku manehna eta teh beunang kuring Allah mah bebas teu aya ittisolna jeung urang tuh patekadan kaum Mu'tazilah tapakasab teh bebas teu kacanteran ku sifat kudrat iradatna pangeran kala ngadawuh sal alamatu ulama nu banget alimna sasauran alama ulama nu banget alimna al mujahidu anu tukang gawe ijtihad kurang dahar kurang sare loba mikir asaihu nu jadi guru anu jadi syekh jadi geus boga ilmu kakolotan Ali tegasna Ali ibnu Abi Bakar Sakofi anu putra pambeutna Abu Bakar Sakofi Ali budakna Abu Bakar Sakofi syekh ulama teh sasauran di dieu Alwi urang bangsa negara Alwi nafa'a geus ngamanfaatan salu Gusti Allah taala bihi kana itu sabab syekh Allah geus ngamanfaatan ku sabab eta guru pirang-pirang jalma anu kawaris ku ilmuna teh eta guru nepi ka nyaraho ayeuna jalan balik ka Allah lain saeutik matak napa Allah bihi lamun kanuncan muga-muga ngamanfaatkeun sa Gusti Allah ta bisa bitu syekh urang nu can apal ngaji kana ilmuna ti eta syekh ngalap manfaat fi kitabihi na kitabna itu syekh ngaji kana kitab ni syekh Ma'arijul Hidayah tegasna kitab Ma'arijul Hidayah didinya teh dina kitab Ma'arijul Hidayah ya paslun ta dieleutan ya ku paslun mun urang palai terang neanganna kitab Ma'arijul Hidayah lebah nu aya paslun didinya ceuk syekh teh wahdar kudu sieun anjeun anjeun teh kudu sieun diharepkeun tah supaya salamet matak tina kasieun kudu nyingkah wahdar kudu sieun anjeun
sing aya kasieun ya akhi dulu kaula minal bid'ah tina pirang-pirang pabid'ahan kudu sieun tina tiba dina pirang-pirang pabid'ahan bisi urang cicing dina pabid'ahan sabab lamun cicing dina pabid'ahan moal asup kana golongan umat Kangjeng Rasul bakal disapaatan sing sieun teu asup kana golongan Kangjeng Rasul wa ahliha jeung ahlina itu bid'ah jeung ahlina tukang pabid'ahan jeung jalma-jalma tukang pabid'ahan ahlina urang sok aya geuning zaman baheula mah mun rek dibuat nyin sasajen heulaanan tah eueuh ti dituna teh tapi ti kolot urang aya nuturkeun urang teh ka inung ka bapa lantaran bapa baheula aki baheula kitu nyin sasajen mun rek dibuat teh itu ahli bidah ahli pabid'ahan wan budha jeung ngabuang anjeun hakan itu bidah jeung miceunan anjeun kana eta pabid'ahan mun aya di urang pabid'ahan eta piceun jalma anu nyaho dina diri urang aya pabid'ahan dibere nyaho teh supaya dipiceun ditaekeun ka darajatanana ku Allah ma a'ajallahu abdan bi izin min ayadula ala duli nafsihi teu ngamuliakeun Allah taala kahiji abdi nu balik ayeuna ka Allah ku kamuliaan anu leuwih daripada hatena dituduhkeun kana jalan kasalahan nu aya dina hate teh salah mun ayeuna salat ingat ka kebon kasawah teh salah eta teh teu mingguan teu bulanan teh salah nganggeuskeun talek turun salah nyaho kasalahan diri urang tah urang teh tukang migawe kasalahan sorangan teu disalahkeun batur jadi nyalahkeun urang eta dimuliakeun jelema kitu teh tapi ma adzalallahu abdan bidulin min ayyujibahu ala juli nafsihi teu ngahinakeun Allah ta kahiji abdi ku kahinaan tibatan ditutup hatena tina nyaho kana kasalahan diri nepi ka tukang salah ge teu apal disalah asa bener we eta nu pang dihinakeun ku Allah wan budha miceun anjeun kana pabid'ahan wahjur jeung nyingkahan anjeun ahlaha ka ahlina itu bidah jeung nyingkahan ka ahli pabid'ahan mun eta golongan ahli pabid'ahan tong dideuketan angot diturutan mah kitu warid jeung balieur anjeun an mujalisati arbabiha tina masamoan jeung pirang-pirang nu ngabogaan pabid'ahan nukang nongong urang ngabalieur teh tuh ti jalma-jalma anu sok ngabarogaan pabid'ahan da loba jalma teh Sabtu tong usaha Sabtu sabat teu kacaritakeun Allah ngadamel dina poe Sabtu mah caricing we mun usaha ge moal meunang caricing ceuk ahli tukang pabid'ahan wa lam kudu nganyahokeun anjeun kudu nyaho ana usulal bidah sanyana pirang-pirang asalna pirang-pirang pabid'ahan pil usulina pirang-pirang asalna kama si gambaran dakaroh nutur kana itu mah anu nyatakeun kana pabid'ahan sal ulama pirang-pirang ulama yurja eta dibalikeun ieu usul teh ila sab'atin kana 7 tah asalna pabid'ahan teh dibalikeun kana 7 asalna teh mana nu 7 teh tangke wakal dibahas di dieu tinu hiji nepi ka 2 tinu nepi ka 7 teh jadi urang teh ayeuna apal-apal nepi ka 7 pabid'ahan teh 7 sing panasaran hayang apal nu 7 mun urang can apal nu 7 catet nu 7 teh ka sawah ka kebon ka pasar ka pasir sing apal nu 7 hiji Mu'tazilah kadua Syiah katilu Khawarij kaopat Qadariyah kalima Najariyah kagenep Jabariyah
katujuh muja simah ta eta teh nu 7 teh dipecah jadi 72 golongan nu 72 teh golongan nu 7 eta anu moal hayat ti neraka asup kana golongan 72 jadi nu 72 isukan bakal dibahas nu 72 teh dina pencilanana Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Najariyah, Jabariyah jeung Muja simah tah nu matak ayeuna urang kudu apal nu 7 nu jadi bid'ah teh lantaran man lam yarif asyara yaqopi jalma nu teu apal kana pabid'ah nu 7 bisa-bisa cicing na pabid'ahan teh teu rasa ayeuna salah asa bener we kitu teh tah supaya dina salah rasa salah rasa bener kudu apalkeun sing terang eta pabid'ahan nu 7 terek disingkahan dinrek dipigawe ta isukan timimiti al awalu al mu'tazilah wallahu alam bisawab.